Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Ayeuna kantun bagian anu ka 38 nanya pamit telepat. Atuh ngarate nyangkolong tingkana waktos sumangga. Harita kadenge gopur cumarita. Kelan ini guru. Anu keur tapama getaran batina lain seukeut. Bisi urang teu apal ngadon tamiang melit kana bitis engke ini guru. Gopur kawilang teu wani gagabah dina ngalakukeun tindakan. Benar pisan gopur. Urang ulah gagabah ketang ngalakukeun tindakan teh. Urang tetep kudu waspada. Terus kumata cek ninin cara anu hadepikeun malastrakeun eta si Julpikar anak si Ruminta teh ini. Gampang. Tinggal langsung taruh huluna ku itek wesi sasiku sing sina bejad ancur burak-rakan sekaligus. Oh gitunya nini. Atuh gampang ari pirang ngabejadkeun sira si Julpikar mah. Ku gopur urang bejadkeun ku ieu itek ini ya. Nene arek milu moal narok itu si Julpikar bisi panasaran. Hayu dasarua abdi oge panasaran ieu teh. Baik bagian beheungna we abdi mah urang ceceban itu. Nam tong dililakeun deui naon kayang urang kudu buru-buru laksana. Hayu nini jalumpit gopur katut nene sarimana terus talempang muru ka Julpikar anu keur tapa ngaliwatan kuburan-kuburan. Srog harita tiluanana tarepi ngagater haten ini jalumpit harita sabab bakal nyaksian dulur sakandung silih pateni. Nini jalumpit memang geus kitu pamaksudanana ti saanggalna keneh mula oge hayang numpur ludeskeun keluargana Ki Ruminta anu dianggapna jadi panghalang anu ngagagalkeun kana sagarupa kahayang dirina. Srek gopur jeung neneh meh barang nyarabut itek wesi sasikuna. Sayaga pikeun ngalaksanakeun pamaksudanana. Narangtung ajeg palebah Julpikar anu ceuk syariat mah moal ieu nyangka dirina kaancam bahaya. Sabab kayan Julpikar keur peureum awakna di ruang jauh kana bisa gerak atawa ngalawan. Sok tong asa-asa gerak tarok sira si Julpikar teh. Moal apaleun ieu manehna bakal ngalayang jiwa. Sok buru montong asa-asa gopur nenek. Ini jalumpit sakali deui nitah buru-buru ngalakukeun sangkan gancang laksana naon anu dipikahayang. Lantaran nempo gopur bangun anu asa-asa rek ngalakukeun tindakan teh. Jiga aya getaran batin anu ngahalangan sangkan ulah daek nurut kana panitah ti nini jalumpit. Tapi sanggeus sabaraha kali dititah buru-buru mah ku guruna. Gopur oge gancang ngangkat kadua leungeunna. Itek wesi sasiku lempeng luhureun sirah Julpikar anu tegedag keanginan atawa ebat ku eta kaayaan. Batin Julpikar manteng dina jalan anu kiwari tereh jucung sampurna. Teu nolih kana kaayaan tapi apal mun harita dirina bakal aya nu ngarogahala sacara teu nyarita teu nyatria. Gopur museurkeun tanaga lapisan kana sapasang leungeunna meh sapinuhna tanagana dibudalkeun. Tur sanggeus ngarasa cukup tanagana museur kana sapasang leungeunna. Kakarek itek wesi sasikuna diayunkeun lempeng pisan ngarah kana sirah Julpikar. Tiluanana boga kayakinan sirah Julpikar bakal bejad bencar saharita. Tapi
mungguhing manusia ukur boga kahayang jeung rarancang dan unang tukeun mah tetep pangeran anu murbehing ieu alam patali jeung hirup patina manusia sabab samame ieu wesi sasikuna gopur keuna kana sasaran ngadadak aya hawa kakuatan tina sirana Julpikar keluar serta langsung mapag gurilapna pakarang anu ngancam kana sirana Julpikar hiuk semuk des jengkang koleang godebut kologok sarta kejadian seterusnya memang matak hebat gopur nepikeun ngajengkang awakna ka tukang bari utah getih eta getih meni nyebrot masukan dada jeung baju ieu wesi sasikuna oge meh leupas tina ceklanana ningali kitu Neneh Sarimana gancang loncat bari ngahembatkeun ieu wesi sasikuna kana palebah sirana Julpikar anu tetep tegedag bulu salambar corela ceuleung hiuk sewus des jika tadi dewe Neneh Sarimana oge ngajengkang ka tukang bari nyebrotkeun getih hirup lalambaran tina sumutna tur awakna ngagedebut rubuh kana lemah ningali kitu Nini Jalumpit paromanana tembong ngemuka kaget teu nyangka jalaman arek dibinasa teh kajen teu usik ngalakukeun perlawanan nganimbulkeun kakuatan anu teu katempo tur rongkah kacida teu sangka si Julpikar boga kaluhungan ilmu anu aheng ieu meureunan ilmu anu keur ditapaan teh kumanehna aing kudu bisa meruhkeun anak kieu carana mah kitu cek gerentasna Nini Jalumpit srog Nini Jalumpit ngalengkah ka hareup bari ngabar-ngabar ieu wesi sasikuna corelat ceuleung ngadadak Nini Jalumpit ngacorelat bari nigaskeun ieu wesi sasikuna hiu kolebat ieu wesi sasikuna teh mata rek nojos panon Julpikar srog suku Nini Jalumpit ngarangseg ka hareup ngadobrak kakuatan gaib anu mager sabudeureun Julpikar anu keur tapa ter leungeun Nini Jalumpit anu nyekel ieu tembong ngageleter hayang bisa keuna eta ieu kana sasaran tapi susah kahalangan ku kekuatan gaib anu teu katempo lila beuki lila suku Nini Jalumpit terus ngangkat ngalayang ka luhur teu napakana lemah sedangkeun seranganana angger mandeg di tengah jalan teu bisa maju beuki bedas tanaga lapisan anu dikaluarkeun maka nambahan rongkah oge kakuatan gaib anu mager awak Julpikar serta ngadorong jeung ngabendung serangan ti Nini Jalumpit seteng awak Nini Jalumpit tambah ngajauhan mundur 4 lengkah seteng stroke Nini Jalumpit awakna ngarangseg deui 2 lengkah maju gopur jeung Neneh geus parancu dina tangtunganana terus ngabandungan kanu keur ijen ngaliwatan getaran batin jeung sanajan nya Julpikar teu ngalakukeun perlawanan da puguh keur tapa ngan kusabab ilmu anu keur ditapaanana anu sifatna tripati atawa ilmu titilu sumber leluhur gaib nyaeta kakuatan Jatining leluhur Nyero Kidul kakuatan Jatining leluhur Prabu Siliwangi kakuatan kasandriaan ti Andi Jago Tutugan kiwari mimiti nyerep kana ragana nyanding ngadarah ngadagi tinang tumun aya bahaya ngancam bakal timbul perlawanan eta tilu sumber ilmu teh ngajaga sangkan raga manusia anu jadi wadah mangsa hodam-hodam tina getaran ilmu tur geus kataekan tinangtu bakal nulungan jeung ngabantu sapertina halna harita Nini Jalumpit oge jadi terus kawalahan kakuatanana ngadon jiga anu malik kasedot leuleus beakeun tanaga iya tur dina akhir pamustunganana mah Nini Jalumpit oge awakna terus ngajengkang ka tukang beakeun tanaga tina bibirna ngalei getih seger keneh jengkang pagieung taridug hega
Nini jalumpit tembong ngahegak ngatur napasna. Bari awakna ngabangkieung tuluy ngadaligdeug ka tukang opat lengkah. Untung masih kena bisa ngajaga keseimbangan badana teu nepi ka tikusruk rubuh. Nini guru, tetela urang teh gagal ngalaksanakeun maksud ieu teh Nini. Mohon Nini guru, geuning si Juru Pikar oge lain sabarangan. Sabab aya getaran kekuatan gaib anu ngabantu ka dirina Nini. Kula oge teu ngarti jeung teu nyangka sacongobuk oge si Juru Pikar mibanda kekuatan kasakten anu kacida luar biasa. Can waktuna jigana mah urang merenan si Juru Pikar teh. Nya ayeuna mah kumaha Nini guru we, kumaha dena Nini? Mohon Nini guru, telangkung Nini guru ayeuna mah abdi ngiringan bae. Kieu ieu kusabab urang ayeuna memang geus gagal. Leuwih hade urang teruskeun lampah maluruh laratan basa muda we ayeuna mah. Gopur jeung Nene meh bareng arunggeuk. Tur geus kitu mah tiluanana tuluy Arindit ninggalkeun Juru Pikar anu keur tatapa di eta astana. Sanggeus Arinditna Nini jalumpit katempo Juru Pikar rumenghap sarta bareng jeung nyerlekna waktu. Marengan setiap insan anu gumelar di alam pawenangan. Wanci beurang kasilih ku wanci peuting, wanci peuting kaganti deui ku wanci beurang, jeung kitu satuluyna mungguh taya eureuna. Juru Pikar dina getaran batina bisa ngarasa nalika aya anu nyerang ngan teu salempang sabab aya bantuan tina getaran kekuatan gaib. Jeung matak berat pikeun dirina batan anu karandapan dina jero impian alam tapa. Sabab nalika datangna wanci peuting anu panungtung, sagala dedemit jurig-jurig ujug-ujug pating kurunyung daratang bari pikasieun. Wujudna mangrupakeun sato galak datang ngagoda. Gaur, gaur, maung belang ngagaur hareupeunana. Buaya calawak jika nu arek neureuy buleud. Orai sanca awakna badag meh sagede catang kalapate bari panjang tembong ngaleor. Bari letahna ngelel cagak dua. Ngadeukeutan Juru Pikar buntutna metak jiga rek melit kana sakujur awak Juru Pikar. Ajag-ajag anu badagna saluhureun ti domba teh manting gigireun awak Juru Pikar anu ceuk dina alam pataparna mah teu di ruang awakna teh harita keur diuk sila dina luhur batu nemprak. Teu gedag ku ayana rupa-rupaning anu pikasieun. Jurig hulu pating seleber luhureun sirahna bari disada malah sesatuan oge kabeh kadenge bari nyarita. Juru Pikar teu ngajawab kana eta sora husu ngawirid sarta wiridna ganti kalimah paranti nyinggelarkeun setan. Angin ngagelebuk tarik nimbulkeun kakeueung pikeun jalma anu borangan. Jerit, jerit, sora awewe anu ngajerit tapi ngirung sorana teh. Ngampun manusia, ngampun, ngampun. Cek eta sora anu taya lianti sora 7 kunti anu beungeutna tembong rorongkongna wungkul bijilan bilatung tina liang panona. Tulang huntuna baradag jigara gaji taya gugusian. Buuk menicawig-wig panjang. Awakna pating kalayang di awang-awang tuluy ngajaruhan Juru Pikar. Jurig hulu ujug-ujug ngabebela ku seuneu. Tobat manusia, tobat. Ambun, ambuing, ambuing. Cek jurig hulu panaseun kabeuleum ku wirid anu dirapalkeun ku Juru Pikar dina batina. Gaur, gaur. Maung belang jeung macan kumbang pating galaur. Lempang ngageblay. Buntut dikupat kepot, panon moncorong. Seukeut ka Juru Pikar anu bakal dijadikeun mangsana.
urai sancang ngaleor maju ngadeuketan jika nu arek ngaleg-leg di bobotohan ku tuyul anu rerengkenekan bari keprok buta ngagegag kakencaeunana ter ngadadak lemah jadi ngageter jagat asa inggeng temus ke alam nyata kabayang Julpikar dikurung ku rupa-rupaning dedemit katempona tinangtu bakal beak disasaak ku wujud sato garalak jeung ku buta dingagan sia ku ngaing manungsa dicentrok tah ngudu teh ku ngaing dulu manungsa buta ngagegag beki lila beki deket leungeunna urang goas panjang arek ngarekeb dedengean mimiti kagoda ku rupa-rupaning sora-sora anu seri nyikikik sora anu ngabangingik ceurik sora anu ngagerokeun mageus pugu angin ngagelebug ngoyageun sagaladang daunan tuluy haliber tatangkalana pating pelenod jiga rek parotong jeung pareunggas eta kajadian teh tembus ka alam nyata sarta kajadianana bisa lumangsung di sabaraha lembur disebutna angin puyuh lilimbungan anu di jero imah kaluar nu cicing di luar deukeut tatangkalan nyaring rai neangan tempat anu lowong hariwang bisa aya tatangkalan anu peunggas anu lempang dina galengan sawah pating ranggieung jiga rek labuh katebak ku angin puyuh lilimbungan ambuing abahna ieu angin meuni ngagelebuk ieu geuning abahna aya tantara naon ieu teh atuh abahna tenang ambu tenang geus waktuna angguran mah mapag kabagjaan urang teh ambu mapageun kabagjaan kumaha ya teh abahna sakit ketirna taun teh sieun aya nu runtuh tatangkalan ninggang imah engke pejet ninggang jelemana tuluy pae abahna his ulah ka mana karep nyarita teh ambuna kabagjaan anu dimaksud ku abah teh sabab abah poe ieu arek mapageun si bungsu sakedeung deui rek mulang tina patapanana dipapageun ku abah akiru minta harita teh ngomong di bulan imah anu bener ieu teh abahna bener nya si bungsu ayeuna tapana tamat bener pisan ambu keur naon abah ngabohong poe ieu si Jalu anggus tatapana tina waktu 4 poe ti harita nalika urang ngobrol milu atuh kami abahna hayang buru-buru panggih jeung anu jadi anak hayu atuh ambu ari rek milu mah urang papageun ku urang duaan papag kabagjaan anu bakal datang teh ambuna abdi ngiring wa aki kangge mapageun Kang Julpikar wios teh wa aki si Malaka Bodas oge nagerakeun ka hayangna hayangeun milu mapageun Julpikar hayu nyai rek milu mah hayu tah ieu angin anu ngagelebug tandaning geteran alam geus ngajurungan kasakumna anu tapa panganggeusan muhun hayu waki urang ngeureuyeun aki guru kumari abdi teu diajakan geuning aki adai kadenge nembrong gilu ngomong aki ruminta ngareret gancang nembalan jang adai oge odoy cicing we di dieu tungguan imah karak cager ulah ngilu barina oge lah di dia ya jang adoy tungguan imah aki tungguan imah aki kutiluan lain ngaremekeun tapi memang moal kuat ujang tiluan mun kudu lempang bari kayan angin puyuh kieu mah sabab ieu angin teh lain angin samanehnya kitu teh jang sok we rarasakeun awak ujang asa arek ngapung ku gedena ieu angin gerak benar ujang waya nanya cicing we hidup di luar mah di dieu tungguan imah
Adai, aduy, odoy, LDF. Maranehna jadi milih cicing. Kocapkeun deui di alam patapaanana Julfikar. Naon sagala nu katempo ku Julfikar, harita ngagimbung ngurilingan manehna. Tapi Julfikar hatena tetep panceg jeung yakin. Teu ebat ku eta tetempoan, tetep husyuk ngarapal wirid anu teu meunang eureun dibaca sacan pungkasna waktu anu ngeureunkeun. Bur tina badan Julfikar ngadadak aya cahaya bijil warna bodas nyerapkeun panonna buta. Ajag-ajag liar jelung-jeleng arek ngaraweg badan Julfikar. Tapi jengkang eta ajag-ajag deh ngadon pating jarengkang ka tukang. Nalika badana kena ku eta cahaya teu bisa labas nepi kana sasaran mangsana. Jengkang, kedebut, les. Jirim-jirim ajag terus ngariles harita teh ilang tanpa lebih karana leungit ti hareupeun Julfikar anu aya di alam patapanana. Nalika keur kitu, uluh waktosna kabujeng seep keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.